aing keresel amat budak kamar. Ada reueuh nyamper ka dieu. Bangsat doang. Ya. Nyamper baturan. Hei, keras ya. Biasa ngadagon. Serangan lain sia. Ngadagon wae aing teh tadi sia mah. Ka mana wae mun wae wae ngadempona. Aing teh tadi ngadagon. Baru udah kamaran aduh, goblok teh meja teh. Studio mah keun meureun. Tadi ku budak pan di lobaan ya Ju. Kamarana bode budak eta bodoh ngabacang eta budak. Aduh, teu bener teh budak. Teu bener budak kieu. Bang. Sudah gampang. Ina mah kieu urang ka mana karena salah kieu ya lah. Nyaing baru udah areuh kieu pan lah. Budak kamarana deui. Tadi main pengaroyos ting ka mana? Mau urang ge lieur. Lain. Ngalahui we kitu ka dingat tah. Di mana deh? Tarut urang teh kamari ngalahin kan. Oh di arah ya nu bukan kira-kira. Teu nyawa teh biasana wayaki mah eueuh. Oh nu saraya sih nya. Mending nyolong urang. Siap. Ya. Ting duaan ieu urang. Nah, urang. Sin mah nya duaan kieu. Moal hae jeung urang dah. Kira-kira nak anu bogana araya moal. Geus penting kisah sih nu datang ka leuweung moal sia mah. Ayo deh. Di mah jauh lain. Iya di dieu. Ting urangnya. Aduh, pusing aing mah melakui biak ku garong. Aing melak capek-capek panas poe ngagarikeun. Geus jadi eta. Bari Geus loba etana beutina. Biak ku garong pasti tang teh. Kamu kieu. Pusing aing nyapekeun. Buah-buah ini aya garong ya aing kudu ngecek ya ayeuna ka kebon ya. Paurna aya garong ya. Nu mana ieu? Nu eta pan ieu yo. Iya weh, iya. Iya ini bener mah. Iya, loba mah ieu beutina sia mah. Mana deui nempol lae. Sia mah. Eta tah misi deuk. Iya sia. Iya. Kumaha sia? Kanyawan mah teh boga ieu we misi deuk. Ayo. Lah, kumaha sia we ieu nya. Kira-kira nu alewor cek sih. Eta sah nu alew di kebon aing. Wah, buah-buah ieu garong na ieu. Kanyahoan ku aing mun beunang ku aing teh podaran ku aing teh budak tah. Nyapekeun ka aing. Weh tah. Oh, sian sengeralan hui aing eta mungkin ketika beak.